Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sim kuring aya nama bari ngadongeng di sisi sawah soalna bade nurunkeun neruskeun dongeng nu kamari. Bapak tani tukang macul jeung si Neng tukang eta ngaramet tukung silami eta si Neng jeung si Bapak teh ngararobrol parat. Maklum si Neng duda, si Bapak duda, si Neng na janda gitu. Ngaler ngidul. Ari tekung silami si Neng nyarios. Bapak, kumargi entos sonten Neng bade pulang heula. Dibalar ku si Bapak. Oh nya. Neng, mangga wilujeng kade hati-hati di jalan. Si Neng sabari ieu, assalamualaikum ngajawab sabari unit. Ari si Bapak cicing di sawah meres-meres ieu apa tempat pasawahan popok galang sagala rupa tos beres kantun melakeun binih. Binihna masih keneh ditutupan ku daun jarami. Ari tekung silami aya hiji murang kali sok ngurek. Ngaros si Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Jang. Tos di mana tuh Jang? Oh, abdi Bapak. Pasti nyata tas ngorek kita lah ada kidik di tukadi. Kengeng eta na pelutna. Nyata Bapak panas tak kening ke tukadi na oge liur. Dengan liang bot jika liang copet. Oh nya tuh Jang kewe atuh lamun bade ngurek mah. Tos ieu tong panas keneh. Mohon Bapak hatur nuhun pasti wartasan. Sami-sami Jang. Sok ka dieu heula atuh di dieu heula calik heula cai mah aya, kopina aya tah ku Bapak. Beli hayang sampe ngarabut tuh. Sok de dinya ngadurukan. Cocok sabari jeung kopi. Kopina kopi tuh aya kopi kapa api. Oh nya Bapak hatur nuhun Bapak pasti ieu Pak. Oh, ada dasan lebih gelior itu ya. Tengah poe kieu mah cocok lamun ngopi. Ari si Ujang naros deh ka si Bapak. Bapak, hari anu biasa eta wanajan beka anggun jeung cantik. Oh eta tehnya satangi Bapak lah nyata. Bete ngobrol di dieu. Sareng Bapak rami meureun asa jam 9.30 mati jam 10 nepi ka jam 12 lebih. Teras we ngalir ngidul ngobrolna. Oh, nya leres Bapak. Tuh, hari pati bojo Bapak. Sanes Ujang. Eta mah ieu we unga dinten sok ka sawah papenak sareng Bapak. Unga dinten
Name 3 kali bapak ge ngobrol sareng anjeunna nana ngaler ngidul ngobrolna kitu kitu jeung kitu. Oh iya tuh bapak, leles pisan. Sok Ujang beli bade ngamam bali bade ngadurukan bili bade ngopi sok we. Bapak bade ngawur-ngawurkeun heula jarami. Bade ningali anu ngalektor tuh di ditu tuh aya nu keur ngalektor. Sok we Ujang mah jongjong. Oh iya bapak, aduh bari di dieu heula. Hatur nuhun bapak. Sami-sami Jang. Ari teuk masih dibalila si bapak mah ka ditu. Ningali nu ngalektor ngagedi ka sawah ari si Ujang mah ngadurukan. Nepi ka ngadurukan nepi ka hurung seuneukna nepi ka ngagolak sagala rupina nepi ka nyabut sampai satangka langsung dibeuleuh. Eta si Ujang mah da resep nyanyi. Resep ngawih. Ari ngawihna teu pararuguh teh geuning. Ari resepna resep nyanyi bajing luncat. Kuring marek nyanyi mah si bapak Allah supaya jongjon. Kuring marek nyanyi bu, rek nyanyi bajing loncat. Bajing loncat, bajing loncat ke istana. Api lepat, pada make celana. Maknya kitu nyanyi, oi. Terus we si Ujang teh nyupan seuneu nepi ka sagala rupina. Si bapak nganyamperkeun ngalektor. Aduh sagala rupa geus beres ya uing ayeuna diderek ngopi. Kopina anu sadia, si bapak mandalila keneh. Sampeuna jeung kopi-kopina ka mana-mana araya keneh. Tuan si bapak mah rame. Tos we ah. Uing ngarek ngopi sorangan. Tah cukup ti sim kuring dongeng sakitu engke we dilanjutkeun deui si bapakna carita si bapak tukang tani jeung janda herang. Wa taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah wa afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.